Sampurasun. Rampes. Aduh, lengkah nama lengkah Jawara jelema teh ieu. Curiga ieu. Kalabat. Kang. Aduh, Sager Kang. Alhamdulillah. Gimana teh ya? Karek ampok itu. Iya, nah aja we ieu mah hayang silaturahmi. Oh, Nah, bubuhan kuring anyar bubuhara di dieu. anyar dia. Anyar. Pantesan karek nempok gitu. Sawah kuring tuh palebah ditu Oh. ngan ngadenge beja. Di dieu aya jawara. Anjing sombong. Heeh. Kang sorangan nu nyekel di dieu teh. Berarti teu salah kuring berenang Kang teh. Kumaha tuh? Lain, ngajawaraan teh di mana? Ai baheula mah orang ngajawaran di Kulon. Di Kulon di mana? Lah naon itu teh? Duh, poho deui talempurna geus heubeul sih Kang teh. Bari udut Kang. Aya gitu teh. Nyao, nu budak di ditu meureun di teh nah. Kalah tunduh ieu teh. Teu. Sarunduh di sawah teh harana hees wae. Lain kuring mah hayang nyamalum anyar bubuhara. Atuh suga nari geus warawuh mah jeung patani-patani di dieu. Ya, orang Ngomong ngadenge akang cenah urut jawara. Jawara di kota balik ka desa. lah. Nya urang mah ngobrol-ngobrol kan da kabeneran da pare geus ngarampih kuring. Terus ngampih pare ditu. Geus beres. Udah syukur atuh. Hayang pancakaki weh gitu. Kumaha tuh. Ngadenge tadi teh jawara. Nah jawaraan teh di mana kan keur tahun sabaraha ieu teh? Ari kuring mah baheula teh tahun 85-an lah mun teu salah mah. Oh, dalam teh. Pernah eta teh di naon deket Moraang teh kabelah dieu tah akang teh di dinya ngajawaraan teh. Tanjung Priok. Tah, di dinya. Teh heula. Kuring oge bubuhara ka dieu teh sanggeusna kuring cek paribasana aya gladi pembersihan. Kuring mabur ka dieu teh. Ngan rarasaan Kang nya, rarasaan kuring ya. Heeh. Lamun tahun sakitu berarti santragan jeung kuring. Sok. Udah kami ge loba di ditu baturan teh Kak. Asa gitu. Keke. Lain kuring oge masalahna kieu ngadenge cek warga urut jawara di kota ngajawara gitu. Kabeneran kuringnya di Priuk harita Ngajawaraan di ditu. nya istilah nama kuring teh lah nya kitu we lah berenang. Samsu lain. Emang bener tapi akang kumaha ieu nyaho-nyaho ieu Samsu. Kelah ai baheula mah pan da leutik-leutik anu da rintus segala senang meureun. Ai beungeut mah anggar wae teh heueuh. Nya Tadi ge rek nanya gitu. Udah bisa salah gitu. Bener kan? Heeh. Ini oge. Kuring teh pan kieu Kang. Kayak ieu carita kuring ya. Sugan ngarepok kuring teh harita sakalompok. Ya. Harita aya pembersihan. Ya kabeneran kuring teh da ku aparat makateter. Nepikeun ka digebugan. Nepikeun ka huntu caroplok. Tadinya oge sarua wae kami oge lah. Teriak. Berarti sarua. Bahasa meureun di belah mana tah di dinya? Ih. Maneh. Kela mon emon. Asia. Aduh, kudu ambrok deui di dieu. Lain hari teger basa mana di kebun. Eta geuning mana ge huntu beak. Beak ya. Aduh. Aing mah dihajar ku pohpor bedil euy. Mantak aing mah geuleuh wae nepikeun ka ayeuna ya. Kitu pencaharian ruksak aing kudu pulang kampung pan kieu. Lain. Aduh, lawas kan. Oh. Lamun urang dieu geus ngatok mah di dieu. Bubuhan eta we teh nutur wae. Anak boga sabaraha hiji Kang ayeuna? Alhamdulillah anak mah 3. 3. Besar usaha meureunna nya geus malekar. Aduh, malegar budak mah. Ya syukur si bungsu encan meureun ayeuna sekolah keneh. Kuring mah kieu we Kang lah. Madon bubuhara kembali susuganan lah daripada capek di udag-udag gue teh Kang. Tah gitu mending kumaha di dia di desa lah gitu. Tani-tani mending kieu senang. Pilih herang mata lah capek.
keur ngora urang kikituan teh. Ayeuna belah mana ayeuna? Di mana? Ya ipadumukan mancan can dumuk ngan kuring teh di lebah dinya. Kabeneran aya palurah berenang nyambut sawah palurah. Oh, kumaha ge. Ulin tuh kali itu tuh. Ya ari geus apal ge makang alhamdulillah lah ke kuring. Duh. Heuy. Atuh Bisa. belum budak teh. Oh, kabeneran. Kancan beres ya. Masalah ya aduh. Aya dulur ya. Baheula kan. Ya, sorangan wae pan di ditu. Kumaha? Teh tamu deh doh Sehat, Mak. Di. Ieu mak di. Aduh. Ini tah di pula. Duh. Lain kabeneran akang mah menangkeun teh. Kuring mah di keur ieu lah. Rumah tanggapan hancur kikituan teh mentek ada hayang deui lah. Hampura we mah teh lah. Can kuring teh lain can boga. Ayo baheula teh bobogohan baheula. Hancur apan kuring teh geus nya daripada istilahna beunang ku nu karitu. Heeh. Kumaha tuh kemarin. Saha teh ieu teh, Bah? CS eta baheula keur waktu ngajege lain sing somong da kami teh nya. Baheula mah yo. Ieu teh panggalakna di kelompok wing teh di ditu. Pantas tuh dah lah. Ayeuna mah urang geus karolotnya Kang ya. Ayeuna mah tinggal ieuna benerna urang teh gitu. Jadi sobat baheula. Oh, baheula keur waktu keur ngora keneh baheula kesentreng nya. Lain ngomong-ngomong anak teh kumaha geus baroga gawe ya nu dua mah geus gawe geus mencari baroga ieu geus rumah tangga tinggal saurang deui si bungsu teh si bungsu teu gawe teh jadi polisi aduh polisi hayang ditewang lain cek kami teh ieu tong jadi polisi aduh ya ampun aing teh bungsu aing tapi lah kurang da baheula urang berenangnya ada ke anak mah meninggang ke anak mah hayang jeneng berenang namanya budak mah wono kos urang ya paribasana pan urang kolotna beuki kadu ninggang ka anak mah pan ulah ya ulah nyeri ulah lain ai akang menang pamajikan teh sugan teh waras nya tuh sasaha ge embong ninggang kadu mah nya paripaosna ieu mah kitu bahwa emak direbutkeun atuh tapi kudu ka hansip-hansipan mah ai budak mah budak nyusul ka dieu sugan mantuan sugan ting apan kami teh si kakak kelurahan teh apa ngayoy hayang jadi aparat teh pan apun teh teh gaduh eta teh putra teh yang jantan aparat nya alus mah alus nya duh ulah meureun minta bantuan ka lurah meureunna ulah budak teh teuing lah gitu mending wae nu jeneng mah saurang urangeun ieu teh budak nu hiji mah duh seueur teh ngalawan-lawan ka kolot sakolanya ai teh nama da uyah mah tara TSK. Oh, jangan ya mah. Tengah bibisani ya Kang gitu lah. Tapi anu lanjut nama alhamdulillah. Ada balener benang diatur lah gitu. Hari ieu nu hiji rada ieu teh. Ting miuni naon eta mah lah bingung. Miuni beurit naon lah. Naon lah. Hampura Kang aduh namu teh meuni teh aya cai-cai acan da iya sawios sedang ngaranna di sawah. Ada eta mah moal naon itu. Sugan aya naon gitu. Usanana meureun teh. Buat jangan naon. Dan bae tong ariweukeun mah lah da kuring keur pada itu di saung ge aya tuh. Teu terang bade aya tamu tuh dah. Ieu mah tambah ieu we. Heuh panehna teh di ditu sanyawah nu lurah nyambut. Lain hari itu saha Kang? Itu saha lulupatan jiga nu rusuh. Nah itu hansip rek naon ka dieu aya naonnya duh curiga tuh hansip buah ya aya naon ya disulan meureun saha tuh aya naon ya duh sok karuwas mah naon hansip teh ka dieu Pak tuh totong jadi komandan hansip mah tuh sukses Pak yap kasep ka dieu putra eta teh Kang aduh Gagak, waduh. Kemarin teh dipanggil ke kelurahan teh beureun jadi. Ini ya. Ampun, nak aing tadi tegeman jadi polisi jauh gagah bapana ge baheula mah kasep mah.
Jangan dari polisi ya. Tadi kasih tadi. Aduh, itu Kang. Asal wali, Indonesia itu udah. Ampun, Pak. Kalau Indonesia, kadang-kadang. apa sih yang naonan deui? Syukurnya. Anak aing jadi jadi boros hati samping jadi samping. Gas. Aduh, bakal mah ya gas. Urang di luhur lah. Naik. Hah, naik. Jalan ke mana aing gitu? Liur ieu teh. Ya hayo mimiluan turun. Ada di batdot atuh aing. Ampun, anak emak Asep. Alhamdulillah geunya. Obat ya. Jadi hansip agak lumayan karena daripada pas bapak maneh Tapi plastikan. Nah, diplastikan emang. Lupa lurah. Maksudnya kumaha diplastikan? Temubah Kang boga anak teh heuh. Lain di plastik. Plastikan. Meureun pelantikan. Dilantik Oh, Wah, dilantik. ini lantikan ya. udah Jawa tuh jeung diplastikan nah handai maneh. Udah seletik. Alhamdulillah. Berarti tugas mimiti meureun eta teh nya kasepnya. Ya. Aduh. Aduh. Tah ieu anu digembor-gembor. Cenah gaji sabaraha gaji? Nah, tuh juta. Gua percaya tuh. Benar ke kepala desa tadi rapat Jadi juta teh sakumaha? per bulan. Lain per kakak lain. Lain per orang. Eta teh duit kabeh. Ya, urang ngungkul. Heeh, pan ieu mah meureunnan komandan hansip pan tadi nya jang. Komandanan. Komandan wajah. Besok gak budak jadi komandan. Aduh, geus lulus. Pamilon eta teh nanti lah lamun urang teh. Ai nu saren pamilon mah ieu bangsa anu juru kawi eta pamilon. Mun ieu peserta mun Surah ieu eta mah. maksudna mah surah Nya kene. peserta naon? Mun Teuing kan. Eta mah heuh kos kieu da prestasi nama. Apa ieu teh? Ya, nyusuna ge. bisi engke suka Meakeun bapak nanya. Nya. bisi keliling sugan erana tah. Yo baturan bapak Pak karunya pangnyangankeun lah. Coba di situ. Aduh, beres. Syukur lah. Tah teangan sugan itu aya nu ieu nu lengoh tah. Bapak mau Ya ai bapak mah boga Indonesia Sia ke. cita nyandung bapak maneh. harus nyelung deui seger. Teu beda. Beda pisan bener. Cuma cupa. Yo bapak ieu jang babaturan bapak baheula. Teh neangan 2 jewang. Kenal cenah. Isi gawe ka bapak sia isi aing geus dikumahakeun. Mama cicing di imah geus di ini we. Bapak masih gagak kene oh. Kene Oh, seger kene. Ampun kira. Kablok budak ka ngadukung ka bapak teh. Kembali meureunnan Kang. Nyaah ka kolot gitu. Alhamdulillah cenah kamari-kamari mah keukeuh eta imah kudu dijual kumaha teh. Syukur naon. Nyaho eta boga. Tapi kan kaboga banda dijualan atuh Kang. hayang teh hayang daftar teh apan kamari teh. Oh, aya ka hayang alus mah nya teu naon ngan ai imah mah ulah hayang dijual atuh jang. Ngekeun baturan Terpang balikan. Malaur urang baheula nya Kang nya keur diudag-udag. Aduh. Yo bapak mah kuring kecilna tah. Yo bacaan bapak. Aduh, mi diudag-udagna. Yo tempo buntu tuh tempo Caraplok. Caroplokan. Lain dah. Lain ribu. Bidangkana mah ieu teh Jagger duaan teh di ditu teh sakalompok. Tren pan ayeuna oge. Teteh. Ayeuna we bapak geus kolot ngarakeun nya. Nya urang geus Geus tobat. Nya heueuh. aing jadi era Kang. Budak laneh ngomong tobat. Itu mah kolot. Heuh mamagahan wae geus nuheuh. Ai manehana sok kuda ieu teh pararugu. Kapan ngorakeneh Kang ngaranna ge. Syukurlah aya pagawean mah meureun ayeuna dipercaya. Biar parapeun Sugan ayeuna jadi komandan hansip teh Jang. Nya. Nah, engke mah sugan jadi lah aya anak buah sabar hiji mana jadi Suur abdi hungkul dah. Aya 50 leuwih mah. Abdi hungkul milihna doa. Sadesa sa kecamatan. Kecamatan. Sakecamatan. nya gaji 3 juta ge atuh ai komandan hansip sakacamatan mah nya. Pantes Jang. Gua anu hajat meureun
motor meureun. Mana hiburan. Awas jang aya mun aya hiburan sok minum ya ari. Acara-acara kamari ku bapak ketemu. Aduh. Hanetan doang. Nginum-na mana saeutik. Herang. Oh. Cai haneut meureun. Ngeting kopi. Awas tong minuman parubuh jang. Lain sih inget lah bahwa lagi urang pengalaman lah geus cukup urang we nyakannya. Eta ka anak mah entong lah ka anak cuma gitu. Ya tapi alhamdulillah geus dipercaya kieu mah sugan nyakangnya. Akang mah geus reus ai kuring mah pan boro-boro turunan ya. Pan nepi sakawas kieu ge kuring nyawah ge bingung. Usaha keur naon-naon sugan ih jodona bukan aya jodoh di lembur ieu lah. Ya kitu syukur. Akang sugan urang harewas-harewas aya randa-randa deket sugan. Kalem we. Akang mah nya teuing. Budak meureun biasa sakulilingan juga aya meureun informasi aranda kita yang dikawin tah baturan bapak ya musan abah nya ini abah nya pangayangankeun ini abahna ngongkos tuh sekali kembali anu sambil pasti ka maneh meureun ngadatna kembali kan dibekam keur bapak maneh deui kok diheesan deui geus pugu Indonesia sok ditoong ari keur kieu teh karena hirup di pakampungan atuh jang lah. Di dia teh tidinya bau jengkol oge. Disebutkeun boga budak teh bener dah rada kieu dan guna naon. Heuh antur we ka hayangna Kang keun. Ai teh digugum bisi ngamuk. Pan tadi teh cupat kumaha cupat. Ting imah. Dedak ongkoh meureun nyambung sumah. Meureunnan etana nanti lah. Namper panamperan anjing sabar we mak lah keun ada nyusu ge atuh anu lanceuk-lanceuk na mah digenyol kieu emang mah ditapelkeun make keran dikocorkeun beda ini mah geus peot tuh mana mah mantap ka bapak teh sinanangan deui sinanangan anu cangker anu lintuh aing mah saiki ge lintuh keneh karena teh mongkeun sok kan teh mongkeun geura eta ieu aya baturan bapak nyerakeun oh sorry hampuraeun kan bae mah lah ngaranna ge anak mah didikaneun gitu ayeuna keur aya kahayangnya syukur komo ayeuna geus diangkat jadi komandan hansip duh bagja we Kang boga anak mah nya bagja sanajan jadi sangka-sangka sugan teh heueuh atuh yang kumaha dari barlok manila balik atuh heula nya nya lamun ieu ka dieu deui itu pare panganggulankeun saeutik deui da mah aya Pak sabu deui lah bakat ku atom berarti ieu gerak kolot teh barlok ieu na indungna tembon barlok tadi mau ditalak-talak lompatan teh sugan teh cecenet kamargeunnya anak urang lain ai kuring mah kieu pamikir tadi teh lulumpatan teh sugan teh ka urangnya inget teh zaman baheula sok was nempon lulumpatan aparat gitu teh sok was da di kumaha-kumaha ge inget we nepikeun ka pintu caroplok masa lalu eta mah ayeuna mah kantun kumaha lah kantun bebenah diri benar we bener orang-orang teh geus sekolah tah ngerakeun gitu tah rumah beungeut teh beunang bebenah Pak lah lain ngomong-ngomong Kang kumaha ada ieu geus rada reupreupan Kang mah kala insyaallah kuring ka akan mah itu lin juga lah ngobrol-ngobrol dan lagi banyak Kang nya hampura ya ya Kang ngeureun ge penghilap anjang sono gitu kan.